Punten Mas, biasa abdi nyuhunkeun waktosna kanggo tugas pangajaran basa Sunda. Waalaikumsalam, mangga tiasa. Kumaha kamandang Mama ngeunaan sistem pangajaran anu dilakukan secara online? Nah, menuju disayaan firma online salah satu hiji-hijina media anu tiasa dilakukan dina kaayaan COVID-19. Tos efektif teu acan pangajaran online anu diterapkeun ku pamarentah teh? Kami efektif mah teu acan. Kunaon sistem pembelajaran online teh can efektif? Kusabab pengajaran di bumi sareng di sakola benten upami di sakola mah pangajaranna tos aya kurikulumna. Saha anu netapkeun sistem pangajaran online teh? Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. Iraha sistem pengajaran online ditetapkeun teh? Si pemerintah himbau ke masyarakat biar lestari bumi pamit telepatnya di 1 April. Mun sakitu wawancara ti abdi